billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul labzi utawi kilaiki kurayan kang bangsa lafaz. Ba'athahu ilal Yaman ay ba'atha tegese ngutus ya Kangjeng Nabi Mu'adzan ingki Mu'adz ilaiha maring negeri Yaman. Akhir sanati tis'in minal hijrati dalam pirang-pirang akhir tahun sanga kang tetap saking hijrah. Wa kana Mu'adzun lana nasabake Mu'adz ahadal khamsati iku salah sawijine wong lilima. Alladzina qasama ar-rasul alaihi salam al-yaman alaihim. Wong akeh tegese wong akeh kang ngabagi sabab Kangjeng Rasul alaihi salam alaihim. Sahibah 280. Jadi Kangjeng Nabi tiba heula utas utus. Kuari zaman sahabat, zaman tabi'in ngutus datanglah ke Indonesia Sunan Rahmat termasuk Syekh Syarif Hidayatullah utusan sampai terbongkarlah kekafiran kalah di zaman Raden Patah. Dunia saat eta satu suara Islam. Cuman telila umurna hanya sekedar 100 tahun kurang. Kalindih deui ku Kristen mulai asup sampai saiki. Terus datang ke kuari hese menyat Islam teh. Mulailah utusan-utusan di negeri Arab datang kembali hanya Wahabi. Utusan-utusan teh Wahabi kuari Syiah. Jadi Sunni mah justru ayeuna melempem. Nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi pinuh kekhawatiran hiji dhaifna lemahna agama teh ku dunia, nomor kadua kutulul amal. Kuari lantaran tokoh-tokoh Islamna ancul-anculan hayang menang dunia, hayang menang kedudukan. Tulul amal. Paronjang-ronjang dina urusan bangunan ternyata napasna tinggal. Itulah sampai ayeuna pisan setelah khalifah. Non gitu tutup terakhir khalifah Utsmaniyah Turki. Geus datang ka kuari urang hese menyat deui. Pesantren dirobah lain nambah napas Islam, tapi ternyata hanya perbandingan. Moal bisa lantaran Islam mah kudu bernapaskan wali, bernapaskan ulama salafus sholihin, teu bisa dimuduran modern. Jelemana tetap modern mamangga bae, tetapi urusan akidah, urusan syariat teu meunang dimuduran modern. Menta kabelah dieuna riweuh guru-guru urang geus nyarita sing hade di hareup bakal aya pikih Pancasila. Kadadengikeun bae sababaraha kiai ngomong. Sing hade bakal aya pikih Pancasila. Sebab naon? Sebab ulamana ngeur Pancasilais. Jadi engke mamekeun rukun salat Pancasila ayat 30. Mun sageus kitu bae ditambahan. Ya kuari mulai dikurangan kredit jadi halal, kiai ge ngredit.
kredit 2 akad kredit nu menang onam aju tolak 3 geus jadi hiji anak angkat menang waris waduh nolak lamun keur marah teu jadi sok bae rahayu kuari urang nu riweuh nu katanyaan lantaran diudag-udag ku manusiawi ai manusiawi mah ham tama kos kitu hak ajasi manusia. Agama mah tuh kapan lain ham agama mah pamuruk syara kumati Gusti Allah na bae sebab mun urang nutur-nutur manusiawi atuh teh mah nafsu ngaran mari geus mulai palaludar akibat muduran modern perbandingan urang tersisihkeun ayeuna aju kabelah dia nama komom pemimpin Jakarta ku Ahok mulai geus masjid geus anu dibongkar jadikeun taman terus misian penyenain dekat rumah coba gitulah akibat ku hawa nafsu perbandingan agama mundur ketika urang nyaritakeun kos kitu nu dilaluhur mah teu narima tetep bae asa menang asa bener. Namun ku urang terus ditaliti ingat debat urang jeung bangsa urang debat tinggal kafir bae seserian kos gitulah kemunduran nu ku urang dirasakeun ketika urang nyaritakeun keaslian agama anu jelema berkiprah di negara urang pajar ekstrim gara paraek sia gara bakal nyahong ke di hareupeun Allah. Geus teu wani nyebuteun bank kredit haram. Teu wanieun nya nama. Baheula mah kiai teh warani. Ai haram bae. Bunga haram deposito haram bae kredit haram. Baheula mah jasa satu suara kitabna eta keneh, usul fikihna eta keneh. Kunaon sih? Eueuh kepentingan agama. Kuari mah pandu orang keras teuing mah moal dijadikeun KUA atuh urang. Waduh, moal diangkat jadi MUI atuh urang. Moal diangkat anu eta kepentingan eta lah. Sehingga nampak kuari berbagai organisasi Islam geus teu daek ngahiji. Muhammadiyah jeung NU kumaha meureun nasibna teu bisa dihijikeun. Tambah deui ku berbagai organisasi, tinggal urang we nu dihandap mun teu boga patokan geus. Urang dilembur katanyaan geus urang sing teger nurut teu nurut lain urusan urang mah nyaritakeun aslina bae dipake mangga teu dipake gara modar sia di mangko wae gitu kuari mah digeunggeureukkeun proposal lain ka diri sorangan kanu ngageunggeureukkeunana wah teu lain kiai nu kos kitu mah lain turutaneun urang teu mah kos kitu mah urang-urang nya namanya leg-leg geus proposal agama nek dikarumahakeun ieu ketika urang nyaritakeun agama nu asli hese entek terus bae mundur baheula mah diutus ka negeri Yaman diutus ka Mesir diutus ka Irak diutus ka Iran diutus terus utusan kuari ge kiai ngutus ya nyen pondok di anu setor ka aingnya setor jadi kiai geng kuari bae percis kos polisi teh setor ka kapolsek setor ka kapolres eta kos garari itu jadi geng kabeh kuari mah proyek setor ka pimpinan setor ka bupati geng kabeh geus pugu di pemerintahan di polisi di ABRI kos karari itu atuh kiai-kiai teh ulah budak nyalateun nya sabaraha salawatna kau setor ka aing we Habib Rozak kok aduh dah Habib bolon teh mah kos itu masa kudu setor aduh ya geus alalakur ya urang dibudayakeun kuari kos kitu teh oh masyaallah ayakhudha min kulli salasina baqarah ayakhudha tegese ngalep ya muad az-zakata in zakat ala ma yamliku igada sawang kang milik ya man salasina baqaratan ing 30 sapi tabian ing tabi
tabiatan ladawa sapi tabi'ah tabi waladul baqarah utawi sapi tabi iku anak sapi anak lanang sapi anak lanang iku jenengannya tabi wong wedona tabi'ah wa huwa allazi tamassanatal ulalan utawi ya tabi iku kang sampurna ya lazing taun kang awal wa dakhalalan manjing ya tabi bisaniati ing dalam taun kang kaping do cek ngomong bahasa kolot urang mah tahun satahun asup kadua karena sapi tabe satahun asup kadua embe gembel mundek dijadikan korban satahun kadua iga sarua sempurna satahun awal asup tahun kadua jadi satahun asup kadua sumia tabian den arania tabe tabian ing tabe lianahu yatba'u makna satuhune iya waladul baqarah iku anut ya waladul baqarah ummahu ing embok waladul baqarah wal unsa lataran nutur-nutur kene anak ka indungna umur 1 tahun masih kene nutur-nutur ka indungna anak urang ge umur 1 tahun mah nutur-nutur ka indungna bae gubuh bapana mah 40 peuting geus nutur-nutur bae ka indungna waduh tah aya teh rahasia deui tah mah kos kitu mah mu anak mah ceurik ge ka ajeun asal bapana ulah ceurik wal unsa tabiatun lan utawi unsa iku tabi'ah wa awli takhir lan tu awal kumadakeun kana takhir pasai mukhayyarun baina ayal qura zakaron wa unsa maka uta wong kang ngalakoni ing ngalep zakat iku kang den kornili dalam antarane entah ngalep ya sa'i ing lanang atawa wadon mangga bae ndek lalaki atawa ndek bigang segae wa min kulli arba'ina wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Minna tadhkirul asjar dan ikut tetap setengah saking hikmah utawi ngalanangkeun pirang-pirang sajar. Qadarada alaihi salatu wassalam temen ngarepkeun ya Kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam Yuzirul kudrata ingin tangalahirkeun ya Kangjeng Nabi ing kudrah bila hikmatin kalawan ora hikmah fisani tazkir ing dalem kalakuan ngalanangkeun. Pasaqatati simaru maka logor apa pirang-pirang buah faqala maka ngucap ya Kangjeng Nabi ing lapad antum alamu bidunyakum allati hiya mahalul asbab wal ilal. Awi sirakabe iku kang lewi weruh kalawan dunia sirakabe kang utaya dunia iku panggonan pirang-pirang sabab lan pirang-pirang elat. Kadzalika al-qada wal qadar wa kadzalika tetep dina lalampahan urang ibadah ka Gusti Allah aya kelas-kelas. Lamun urang kelasna kelas syariat atuh kudu cicing dina syariat. Urang kelasna kelas thariqah kudu sing akur jeung aturan thariqah. Ketika urang geus asup dina hakikat atuh urang kudu nyumput-nyumput dina kahakikatan. Kelas hakikat. Sakumaha nu dicaritakeun kamari bahwa moal leupas kudrat tina hikmah. Sebab nu dipertanyakeun kuno bodoh mah hikmah, yakni sebab jeung elat. Kudrat nama tinggalin bagi jelema nu bersyariat yakni nu bodoh. Ketika nanya ke naon sababna Ki Zaid sugih teu bisa dijawab atuh Allah maha kawasa nyugihkeun jelema teu bisa kitu. Tetep kudu dicaritakeun hikmah perjalanan menuju sugih.
Oh nyahos ya nu mantek sugih emang dagangnya nama ye Jaki Umar ge dagang aja jes atuh lain deui ngan ieu perjalanan Ki Zaid sugih dagang naon anu ojah heueuh Ki Zaid kok hebat amat sih ku hari nyana eta jadi kiai emang ngajina di mana oh nyana mah teu ngaji deui jadi kiai bae teu kaharti aing mah ye atuh Allah mah maha kawasa aing ge ngarti bego nyaritakeun kakawasaan Allah moal geus jeung nu bodoh mah nyaritakeun ke maha kawasa Allah teh teu kahartieun bae tetep bae perjalanan oh mimiti mondok nyana di kampung pondok ti mimiti lahir datang ka pae teu pinter-pinter eta mah lain mondok ngaji lembur nah jeung geus mondok anu oh jah heueuh pinter lah nyana jadilah kiai kaharti perjalanan nah teu bisa jeung nu bodoh nyaritakeun langsung kudrot tetep bae sanajan kudrot eta ebreh bagi jelema nu aya di kelasna tapi bagi nu can ka kelasan mah katutup urang nyaritakeun kudrot Kangjeng Nabi sumping nyumpingan petani Kangjeng Nabi ditingali dipandang kemudian Kangjeng Nabi naros nuju naon ieu Tuan ieu teh nuju ngawin-ngawinkeun korma dikawinkeun sumuhun maksudna dikawinkeun bebesanan meureun ai ti dituna we Tuan menurut ahli pertanian korma mun teu dikawinkeun atuh moal buah cek Kangjeng Nabi geus kudu dikawinkeun Allah mah maha kawasa geuna coba antep diantep langsung seminggu sebulan bener bagus pas kembang buah murag buahna murag brek mururag we biasa murag bebe jadi ka Kangjeng Nabi Kangjeng kadinya Tuan anu cak Tuan teh ieu Allah maha kawasa ku kami teu dikawinkeun kormana bagus tangkalna bagus kembanganna ju buahna murag oh buahna murag ya maha kawasa Allah nya ieu maha kawasa namangan ieu kami kumaha sedengkeun ieu perusahaan kami cek Kangjeng Nabi kudu dikumahakeun atuh kudu dikawinkeun carana kieu cek Kangjeng Nabi asa katu kawinkeun antum a'lamu bidunyakum anjeun leuwih nyaho urusan dunia sok kumaha anjeun bae kitu Tuan sabenerna mah maha kawasa Allah ngan anjeun lantaran kurang teger dina kamakawasaan Allah jadi maneh mah pikiranna teh kudu kana dikawinkeun bae mun maneh langsung Allah maha kawasa sanajan teu dikawinkeun ge buahan keyakinan kadinya pasti bakal buahan rapingan ente kulantaran antum percayana kana urusan hikmah sok antum a'lamu bidunyakum geura kawinkeun kitu Tuan dikawinkeun ku sahabat tuh barang bae buahan bagus Kangjeng diondang deui Tuan tuh hasil kawinkeun mana ngawinkeun kan bagus ya heuy nya bener bagus ditungtun eta si sahabat yuk urang ka dieu amanah tuh korma menang melak kaula tuh teu dikawinkeun leuwih bagus kan yaho cenah jadi Kangjeng Nabi ge melak korma hiji teu dikawinkeun buahna luar biasa paneta teu dikawinkeun ge bagus keyakinanana langsung ka kudrat Allah lantaran antum mah keyakinanana ieu keyakinan kana hikmah ya berhikmah nu matak sakelas lamun ente kuari keyakinanana kana hikmah jeung sebab laksanakeun lamun ente keyakinanna geus langsung kana kudrat Allah lah itu langsung ka kudrat bakal bagus jadi diukur ku keyakinan nu mantak lauzada latoro tambah keyakinan hiber sia wah langsung lolonjak bae nya lagi coba hiber tah jadi hirup teh diukur ku keyakinan urang nu mantak ge ibadah urang salat urang ditimbang aya nu salat ngan saukur 2 rakaat tapi timbanganna langsung berat aya nu salat ratusan rakaat ribuan rakaat tapi teu daek nimbangna teu daek berat-berat
la ilaha illallah ahli hakikat hiji doang berat jasa la ilaha illallah kiai nu sak pendopo ribuan tidak berat-berat tah hiji la ilaha illallah berat keyakinanana ketika nyaritakeun ngucapkeun la ilaha illallah sifatna pagaweanana tingkahna hiji Allah teh hiji sifat hiji pagawean hiji asma hiji zat hiji bae seakan-akan nu sejen nu ayangan Allah boro-boro makhluk-makhluk nu lain sorangan lagi perasaan nu aya Allah teh dek ngaleungitkeun rasa sorangan aya bae ge hese jasa rasa sorangan teh nu aya teh ngan Allah doang la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah rendah la ilaha illallah la maqsuda fil wujud illallah naik la ilaha illallah la matluba leuwih luhur la ilaha illallah la maujuda illallah tapi kan eta mangan sakadar bahasa teu meunang dipindah-pindah ku urang sok aya pun la ilaha illallah la maqsuda la ilaha illallah la ilaha illallah eta mah omongan eta mah lain kudu diomongkeun rarasaan urang lamun geus ibadah make rarasaan waduh geus eta mah pol dasa lamun urang ibadah geus make rarasaan geus hese nyaritakeun rakaatna ge hese sebab mun make rarasaan urang salat di tengah peuting make perasaan poho kan Allahu akbar perasaan kadang-kadang ngan sarokat doang ajo hees nya perasaan we hese engke urang dibere kaanehan ku Allah dibere kaanehan teh teu karasa urang ge ngahuleng we satu ketika urang ke dibere misal ku Allah dibere ya misal ku Allah dibere maca Quran lah urang tengah beuting maca Quran ditenangkeun maca Quran teh geus teu hayang nanaon hiji we Allah ngan ieu mah keur carita Allah mere urang maca Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim Tanzilal Azizir Rahim. Misalnya Allah merek ngeunaheun perasaan. Ngeunaheun teh lain ngeunaheun sora, lain ngeunaheun makhraj, tapi ngeunah sabulbul urang maca teh ngeunah. Hese tah urang nyaritakeun ku situ mah ngeunah teh ngeunah be. Ngadenge batur ge ngeunaheun ku ngeunah. Urang can sadar tah, kan ngeunah be ngeunah. Dedengean urang katutup. Bakal teu ngadengenan naon urang teh teu ngadengenan naon ngan urang teh ngan ngarasa ngeunah teu ngadengenan can engah dedeleuan katutup nu kadeuleu Quran we heula dedengean kitu keneh rarasaan asa di mana kukumaha geus teu inget bae maca bae urang Tanzilal Azizir Rahim litu moal hayang gancang wajun sasaha ge nduk saha moal datang moal daek gancang moal bae kajunting biasanya na merebet bae ge ngaji teh merebet bae ketika dibere kos kitu batang moal hayang sebab karasa ngeunah malah hayang ulang deui Tanzilal Azizir Rahim itu jara kaum teu maksud tamat ieu mah keur ladat bae Tanzilal Azizir Rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun kebal kadang eureut ngarasakeun ngeunah laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun terus ngeunah teh ngeunah set jol we anu azan subuh Allahu akbar cerik teh ninggalkeun ngeunah taku ngeunah teh ku ngadenge suara adzan teh asa papegatan padahal teh deuk ka Allah keneh suara adzan teh ngajak deuk salat kulantaran keur maca Quran ngeunah mun maca Quran zikir teh ku ngeunah ngadenge suara adzan teh asa deuk pindah ieu teh asa deuk ditinggalkeun cerik aduh kok eueuh ieu waktu teh eueuh jang maca Quran teh keur ngeunah cerik nyana cerik teh lain cerik henteu cerik nyaritakeun dosa ingatkeun lain cerik dek ninggalkeun ngeunah
ya otomatis gesana sadaqallahul azim. Berangkatlah misalnya ke masjid. Salat, kan dibere ngeunah deui teh salat. Ngeunah deui salat. Lamun dibere ngeunah bae terus. Lamun geus teu ngeunah caruan henteu bae terus. Ngeunah teh dibere ngeunah. Aya dikurangan saeutik ku Allah. Nu mantak dikurangan neuleuh makhluk. Kaganggu. Mantak sok embung leuleuh makhluk teh embung. Kaganggu ku makhluk, kaganggu ku sora, kaganggu asal aya makhluk keur tegah teh pindah. Mantak sensitif no kos kitu mah sensitif. Pindah truk oh kangeunah leungit. Anu bertahan terus eta misal. Kuari misalna ngeunaheun salat diberena terserah Allah beurang. Misalnya jam zuhur dibere ngeunah teh zuhur, aing ngeunah amat. Terus ba'diyah zuhur ngeunah amat salat. Tak ayana salat mutlak teh bagi jelema nu ngeunah geus teu dihitungan rakaat ku ngeunah. Allahu akbar. Embung kapanggih jeung sasaha ngonci maneh. Allahu akbar. Ngarasakeun ngeunah hese. Jol asar teu karasa pantah asar. Allahu akbar asar. Ceurik. Ieu ngeunah teh bakal ditinggalkeun. Beres salat asar, eueuh salat kan ka dituna. Tah eta teh teu betah. Tas asar teh haju eueuh salat tah ka magrib makruh. Nyana teh teu betah hayang geura magrib bae, hayang geura salat teh ngeunah jasa. Hayang geura magrib jasa. Eta jelema kelas teh kos kitu. Urang waduh sagadeng deui magrib nya teu kaburuna naon ieu teh main bola ieu sebenarnya mah. Sekarang mandi-mandi acan. Jauh tah urang ieu keur carita jelema nu ngeunah. Kelas syariat, kelas dinu thariqah, kelas geus hakikat mah geus lain deui. Ketika eta sahabat jaritakeun cak Kangjeng Nabi lah geus bae, ai ku Allah deuk dibaguskeun mah bagus we. Kangjeng Nabi berbicara kudrat, sahabat kelasna kelas hikmah, teu nyambung. Cak Kangjeng Nabi geus teu kudu dikawinkeun. Langsung bae geus. Engke bagus. Ku Gusti Allah deuk dibaguskeun bagus bae. Muhun-muhunan kan sahabat mangga. Diantep ku sahabat. Ternyata raragaagan. Kangjeng Nabi dipanggil deui supaya kasaksian tuh nu cak Kangjeng teh bakal dibaguskeun ku Gusti teh bukti raragag. Oh, antum a'lamu bi umri dunyakum. Geus bae atuh anjeun leuwih nyaho ka urusan dunia. Nya geus kumaha anjeun bae. Da urusan dunia mah. Nah, cek Kangjeng Nabi lamun percayana langsung ka qudrat, yuk ka dieu. Oh, ieu nang pelakan kaula. Didolong bok, ranggeuyana luar biasa. Godeg. Sahabat godeg apa iya? Kok teu dikawinkeun bisa bagus kieu? Bisa model ieu. Nah, ieulah jadi tergantung kumaha keyakinanana. Urang ibadah ge disesuaikeun jeung keyakinan. Keyakinan anak orang 10%, keyakinan 20, keyakinan 30 terus disesuaikan jeung keyakinan anak. Nah, mantak ieu wa minha tadzkirul asjar. Hartina ngalanangkeun asjar, ngamudzakarkeun asjar. Tangkal kayu teh dikawinkeun wa qad arada alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi ngarepkeun ayazharu ayuzhirul qudrat bila hikmah. Deuk kalahirkeun qudrat tanpa hikmah pisan ditadzkir. Katampa ku sahabat anu manehanana di kelas hikmah atuh ujung-ujungna pasakototis himar buah raragagan atuh dipanggil Kangjeng tuh hasil Kangjeng geuning geus kieu sigana Kangjeng teh neuk dikeuseukeun tapi cek Kangjeng faqala antum a'lamu bidunyakum allati hiya mahalul asbab wal ilal jageuninganan Kangjeng Nabi nu berkeyakinan kana kudrat nah atuh geuning bagus. Hari eta di Aspan. Kan kula kamari ke umroh alhamdulillah nyaba ka Aspan ti Mekah kira-kira 100 kilo ka sumur Aspan. Eta teh minta izin ka askar. Lamun lain umroh teh bisa hajian mah teh bisa. Alhamdulillah lantaran di ditu aya Haji Fauzi. Nah, diantarlah ku Haji Fauzi. Urang neuleuh sejarah bae dina sejarah Maulid Nabi, dina kalahiran Kangjeng Nabi, akhirna hayang nyaho diantar ka ditu. Ah, ya bener. Eta teh kapan urut Kangjeng Nabi baheula nembongkeun melak. Apan harita jeung Abu Jahal teh ku Abu Jahal anu sumur di pareuman.
sedangkan Kangjeng Nabi kapan cicing dijajeng para sahabat cak Kangjeng Nabi coba neangan sumur bian biasa aya pedagang-pedagang kan sok mampir di Uspan atau Aspan sumurnya coba mana padahal ku Abu Jahal kan geus ditutup jangan kabeh teu aya Tuhan lain aya pan ieu pangeureunan cak Kangjeng Nabi unggal dagang baheula keur kula zaman dagang ti Mekah ka Madinah kudu ka Syria teh kapan balik teh ti Syam eureun di dieu pan aya sumur di dinya justru teh diintip ku Abu Jahal seserian kalaparan sia Muhammad jeung sahabat paraeh sia kajen ku kumaha ge kumaha tah Kangjeng turun geus turun diketik ku Kangjeng Nabi trek mancer cai aya gara nyokot wadah ka dieu tuh coba engke urang ketik coba tanu trek ujianna borok suku urang mah sumur jadi gede atuh kabehan sahabat kadinya Abu Jahal ge sabener nama dahaga jeung batur-baturna cak Abu Jahal nyana baralik urang nyokot cai tolol tak Abu Jahal ya hebat ti Muhammad cek nya sihirna ieu bisa ngaluarkeun cai sagala rupa padoh nah tapi cak Abu Jahal ieu kapan nyana teu boga dahareun sadegeun sabaraha poe kan di dieu cak Kangjeng Nabi coba bawa ka dieu bibit korma bawa ka dia bibit korma dibawa bibit korma dipelakeun ku Kangjeng Nabi tek ieu sumur tabelah dia belah kewetan setik tek dipelak ku Kangjeng Nabi sok indit sakedeung ka dinya geus gede eta sahabat kieu bae isi korban nu tadi teh lain ieu korban nu tadi teh kabeh kaget kan kabeh kaget aya kala luar deui bebeja maksudna woi tangkal korban geus gede wah manjang coba ge urang deuleu ayo orang dulu, di dalam kali gas buahan. Deh, itu tadi tak lain dia. Tadi mah karak gede dong, gua di gas buahan. Wah, cina iya gas baruahan. Haju orang bebeja deh ke bawah turun bebeja. Woi, korma udah dipelaku Kangjeng Nabi teh, haju gede bae haju buahan. Coba di dalam kan asak. Kangjeng Nabi seri begaya gerak. Ayo gerak alaan cek Kangjeng Nabi di alaan ngawadahan wah mun Haji Habib Rojak aya wah tuh geus dijual ujianana dijual ke pasar kemis aja ngomong aduh di alaan kabeh atuh Abu Jahal ge milu ieu ngalahan milu Abu Jahal ngalahan eta dongeng keur carita urang macaan sejarah eta we cek kula ai Aspan sih di mana waktu keur umroh hayang nyaho coba ka ditu nu nyaho aju eta Haji Fauzi emang aya naon gitu Kiai bedakeun ta dongna kitu aya Aspan mah di ditu ngan kudu minta izin ka pemerintahan setempat sok minta izin berangkatlah ka ditu sugan kula deukeut horeng 100 kilo di Mekah teh 100 kilo kajen wo naik bus ka ditu datang dijaga di ditu aya datang ke Aspan dijaga aya guru juru kuncina segala rupa bener perkebunan korma atau didinya namanya rahun dongeng nangan ku kurang Arab kan di non gitu ngaranna teu dibaca-baca teu meunang di Arab mah akhirnya kayaknya asup nginum mandi segala rupa tangkal kormana aya keneh datang ka kuari kula gedinya aya sedih aya bunga aya hayang seuri masyaallah ieu mukjizat ieu sumurna aya keneh ngan geus dibangun jadi make sedotan kuari mah cai sing kolocor. Nah, marawa di dunia marocai dibawa ka dia segala rupa ka Indonesia. Eta tangkal kormana ti Kangjeng Nabi we kuari geus 14 abad berarti 1400 tahun. Tangkal korma aya keneh. Endeu kumaha coba eta. Lamun pelakan Habib Rojak atuh beak. Masyaallah. Lantaran pelakan Kangjeng Nabi bari mukjizat, urang dituna ge nanya kula tak ka juru kunci. Ceknya dan geus ulah dicaritakeun ieu mukjizat asa nyaritakeun anak tuh lantaran sahasa anu neuk nyabut tangkal korma eta pae asal neuk kaganggu ka korma eta tangkal korma eta teh muriang deuk kumaha tuh teu meunang diganggu tama tangkal korma ieu sumur geus dibangun setik belah dieu belah wetan tangkal korma aya keneh atuh urang ngarusapan we ka tangkal korma sabira tangkal korma ngan ieu mah mukjizat we diusap boja ieu horeng tangkal kormana nanya, coba pang nanyakeun jatuh pati bisa bahasa Arab. Pati bisa, lamun jeung nu di dieu mah bisa, jeung urang ditu teu bisa. Atuh jeung nu di dieu mah bisa bae urang. Ai sanaam saiwah bae mah. Nah, jeung urang ditu hese. Coba pang nanyakeun ieu sok buahan tante. Nanyakeun ku Haji Fauzi, nanyakeun.
tanyakeun atuh lain buahan-buahan deui sakumaha usimna kembangan buahan bari eta kan tangkal korma hiji teh dikawinkeun hiji ajibna ge ajibna deui tak eta pengurusna ge geus teu bisa nyaritakeun hadza min jumlati mujizat Allah cek mujizat Kangjeng Nabi geus teu kudu dicaritakeun mun cara urang mah ente leuwih nyarah dongengna di kitab-kitab kula mah ngan ngurusan doang coba eta tangkal kormana ndek diganggu gering ndek dipindahkeun aya nu geus pararae teu bisa tama mujizat tangkal korma nu batak ditahan ku urang Arab teu meunang kadarinya teu meunang tapi atuh maling-maling bae mah masalah maling emang ke situ orang Indonesia mah loba maling aduh lantaran hayang nyaho jasa urang sok macaan sejarah bae Aspan di mana ya Aspan ditiba heula nanyakeun Aspan nu nyaho ngan aya tah mukimin Haji Fauzi diantar ku nyono ka ditu nyanana ge can pernah atuh nyasab nyanana ge nyasab lantaran atuh nyana urang ditu nanya deui beneran mobil bus teh kurang bensin deui puyang waya ye aing bisa balik ka moal ye bensin eueuh geus bingung ye lain lalagaan supirnya geus bingung bensin kurang ieu lamun balik deui kurang geus teruskeun bae lanan ku bangke bae nya urang hayang nyaho ka Aspan nya mikiran bensin eueuh nya peuting sababaraha pom didatangan eueuh alas beak mun cara urang bensin heran aing mah ieu bensin di Mekah datang ka beak ieu ieu kumaha ieu urang balik ulah mikiran balik asalnya hobe heula ka Aspan nyaho tak kos kitu urang ngalamun bae masyaallah ieu kakawasan Gusti Allah atuh mukjizat Kangjeng Nabi aya tangkal kormana tetep hiji ieu sumurna geus dibangun di dieu aya mesin